Mak, lupi kunci motor disimpan di mana? Eta ngagoler gigirin TV. Ke mana tulis? Bade karencangan, Mak. Bade ngabuburit. Kade, balik netong sore teuing. Bantuan mah masak ya. Mohon, Mak. Alis miosa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dak teh, lain mantuan indung, kalah ngador. Alhamdulillah. Kemana budak teh? Geus waktuna can mulang keneh wae. Tamat oge puasa teh. Assalamualaikum. Gede mulang budak teh. Waalaikumsalam. Di mana, Lis? Jam sekieu karek mulang? Panti bumi rerencangan, Mak. Nah, meni lila-lila teuing. Geus tah, geura buka. Wareg, Mak. Wareg kumaha? Karek oge adan. Nembe teh di bumi rerencangan teh ngabantosan masak. Terus welis teh di piwarang nyobian. Dan nyobian masa Pak Ustad ge teh ngabatalkeun saum. Mencicipi masakan ya Bu. Nah, pan orang teh sok masak sore-sore teh punya. Nah, kumaha teh supaya ulah batal puasa. Nah, keda seep heula 1 sendok 2 sendok ditelen. Nah, gitu. Eta mah batal Bu puasana nya. Kumaha tuh carana? Nah, carana teh di 1 sendok pelacaina kecelakeun kana panangan diletak sakedik karaos poin tadi bujur diletak ge tah eta teh kerasan can asin kurang asin atau kurang naon kurang bumbuna tah eta sakitu ge tiasa teu ngabatalkeun kana puasana pun tapi ulah sapikeun blok kana panangan can kerasana naon sanak deui nah eta mah batal puasana ibunya kade kitu mah komo ngeusep saboboko mah sanguna sayur sakedik tambahan dewe aya tongkolan cenah gitunya batal eta puasana. Jadi cara mencicipi mah supaya teu batal puasa tiasa dikecelakeun sakedik lamot raoskeun sakedik. Nah, painten ku letah oge tos karaos ibunya eta kade dina batal puasa. Jadi dina sasi puasa ya mah nu ngabatalkeun teh gampil pisan gitunya. Aya kitu mah aya aturanana dina kasor keterangan oge tiasa mencicipi masakan tapi Allah sampaikeun ka kaleuweuhi nya eta siga tadi teh tos sagedik we klak da karaos sagedik letak poin ibunya tah sakitu ge insyaallah Allah mah maha pemurah lagi maha penyayang eta moal ngabatalkeun puasa eta anu nyata kabatalkeun cara mencicipi nu teu batal cara mencicipi masakan nalika urang nyadiakeun kanggo caroge kangge keluarga urang sadayana dina cara naon karaos henteuna pasakan urang. Nah, ngasaan nepi ka wareg kitu. Muhun. Tadi teh kan ngaliwet. Terus welis teh nyobian sasenok beurang asin nyobian sapotong terus we sayur nyobian 2 sendok da bili teh karos uyah pecin mah hawatos